Punten Prabu Sri Rama. Saha. Ayo lu, kaula naga baruna. Lu bisa ngomong batur itu diri. Bisa ngomong. Sini kiamat betul. Ieu tinggalin rakyat kaula kepiting jadi sing urintil. Teri-teri sing jernih. Laut tongkol merongkol. Laut paus kawas dibius. Udang-udang jadi begadang. Hiu para hiu sudah tidak I love you. Pangapunten Prabu Sri Rama sejaga kujang ke politiknya. Awas betul orang-orang dasar Pangapunten kasadaya punten itu punten. Dipayung anu kapihatur nyangakeun sembah pangabatos kapupudening ati kaula sembaheun kaula Gusti Bhatara anu kapihatur pangresa. Yang oleh anak kok macam itu. Hari anak kok lagi anak cerek mau beda. Anak cerek lagi di balapan. Gusti kaula nyangakeun sembah anu bete. Punten setan yang kok kamai. Aya naon itu naga baru. Muningakeun ngaran kaula naga baruna. Geus apa? Oh, menawi kata kuning. Kaula fungsi masa dina suaka. Aduh, nah aya dapat yang terbentuk dina skenario. Main daya. Duh, punten. Muningakeun kaula sasat salaku pupuhoan anu ngageugeuh di dasar lautan. Anu haraosna dina mangsa selera mentangkeun hiji pusaka anu katelah pusaka Wijaya. Anu balukarna biasa meulah lautan. Nanging anu karaos ku kaula salaku penghuni dina tempat nyata timbulkeun hawa panas. Boka kaula pribadi, boka umum ka masyarakat sejumlah pengeusi lautan. Anu mamalana laut-laut ngajokena desakedik anu mamasimpat itu makaring pulaya. Kapiti ngajerni sajumlah laut-laut nu sejena anu sasarna ayeuna mukumahakeun ka kaula kumaha geusar tarekah nepikeun yakeun sakan ieu pulih kajadi pulang kasal deui anu aya di pengeusi lautan kitu keluhran pangarsa punten. Itu hakikatna. Jagakeun. Yang borok dua kali laut aing ada itu mah wakil maka jangan yakin diimpos nyaman Sunarya Prabu Rama ini kapinang wayana ngopi kasalan
Syiar menang Gusti pesengat pengira Kelir kalimpunan mega bodara Awalan mega salaku hiji manusia teknisi Wisnu kaulah percaya Khanha kebersihan sarang kecembaran mana salira punten itu menang upami biasa ieu mah upami nyuhunkeun dicabut deui we pusaka eta bana Wijaya itu pangarsa kaulah bakatan nyawa namun paridaku kebinampakan kaulah kampuran kali oge gunawan kaulah kening bisa ngelakukan kesempatan kurang bijaksana kurang ibadah wayana kacurungku gejolak dimani kaulah hayang gugur pamih yang dari pamadikan kalawan rasa kesal kudasana hampura nagakan kaulah pakatan anak keluarganya anu yang di tengah-tengah samudra minta supaya datang di tengah-tengah kelawan pangesi lautan sabihana di hari parikikan asamatan jangan waras kumakanin jati kumakanin waras tinggalnya daman kita sayang karena kita sarsa karena umpat bersul di tengah-tengah samudra lupa karena pandangan atur ribu nuhun laksa ketika binaan nuhun karena kasih dan pengersa kaulah yang sempit beki yakin we kaulah tegelun kumaulah teknik kamahawis ya
Dawala. Harganya kau kita tadi Aisyah dawala jadinya kilo-kilo jadinya. Ini gitu. Ayo mau yang bisa ngomong kebangun pada Rama di itu. Nah, ayo. Jadi apa jadinya yang mana? Ayo itu kamu mau kok. Tapi desa ini Makan ini ada urusan lain sih. lain deh hanya saya lauk dan menewakan lauk di sisi. Efek kerja ada rupai lo. Nyata dewek ke kustiknya ke sasakin lah. Terus biasa bola. Bisa bergendoi, nubak nusa tak tinggal lagi yang kalau. Sih kesalahan deh. Oh ini kita sekolah. Orang biasa potong. Wah, siapa kita? Mau sih? Ya si Unai itu. Ini malik nasokor yang aku Anak bokok. Putra ini. Asa anjing nyebut putra siapa? Indonesia. Tuh kabur. Aduh jangan Si anjing. Jangan kangkai dulu. Ajri. Kadang-kadang siapa? Siapa bapak begitu kurang ajar siapa? Lebih kaki itu anjing digugus sama aing gantep. Enggak sih emang keluar dari rupiah. Itu makanya keluar tidak perlu saya terima. Usah Iwan. Masa dia siapa? Usah Iwan mana kok? Ya apa ya cara? Aduh, ampun. Ada mau. Tadi jauh coy baru. Iya lewat asak siapa? Tapi kaki itu aing. Aduh. Hampir wae Indonesia. Untuk kamu bohongin gitu. Kau tinggal aku dapat kucikan aku malah hati itu. Anak terus ciru syarat gagal. Anu salia menengok syarat bahan. Kurang balik karena fitrah manusia. Manusia digelar dalam dunia tersebut makhluk sosial. Saling membutuhkan di antara sesama manusia. Dijadikan hubungan, dijadikan miskin kata kabeh aya manfaat. Dijadikan kuat, dijadikan lemah kita yang manfaat. Dijadikan pemimpin, dijadikan rakyat kata geus fitrah pangeran. Nganu hati manusia teh kurang yang atas malam-malam Putu gawe dengan foto-foto. Sasieun sabeuneureun cakapatan masing-masing bisa mengambil dengan yang keseluruhan kita di itu makontar kama bulan bebas. Ya, Aku bau cikor. Berdaulat Ustaz. Semangat kan bisa buat yang terkawayan. Gitu. Mari nambah batu bawa atau nambah selama. Pokoknya nambah air atau nambah bayar atau bodoh air. Enjoy. Di kita nambah Wisnu. Jadi gitu. Sasiran sabeuneureun sumangsi. Nu beunghar butuh miskin butuh nu lemah butuh kuat butuh lemah. Jadi ulang tadi sanganalkeun asal seni golongan atawa salah sahiji jalma tapi ulang teh kudu hidup sakabeh aya gunana jeung manfaat. Sasiran sabeuneureun sakamampuan masing-masing lagu. Jadi kasih bulan anak kauda dinalarakan muntasaukan yote kalau terjek taulukan tamak jek nama kilau pikeun nepungkeun codon akhirna kasola maha satu yukan saudara. iya. Adil. Gotong royong betul. Gotong royong lah. Itu benar. Upami salira pada niat nambah. Kaulah salaku urang lautan. Bagesi lautan. Pada ngiring cabung tumalapung nyata ngiring au dina mangsa ngajen tambakan. Kaulah baka ngadamel pasuk-pasuk batu-batu anu aya di hadap lautan karang-karang baka dipasukan sangkan leuwih tohaga kitu benar. Iya hidup. Hidup Garuda, Garuda hidup, hidup Adinamina.
nyebarkan sajumlah wanita tentara pimpin para senapati kakalir kapidu kawetan pesan ngadu karang gunung batu bawa kalautan ulang nama Tambak. Anggaran berbaca sudah. Anggaran sempurna. Belaharan. Aksi. Nadsanu. Malah kidul, sakakar balingwing panglakeun kuy. Aya ngabiak kenang. Paling ya. Ya, bagi-bagi tugas. Kalian hidup menetapkan empat pada. Ya, 3 W berjuang. Lajun para wanara samia budal kakauran tumindak marang catur madhab. Catur arane opat madhab iku kaler kidul kulon wetan tindak genderi pengwalegan alatnya. Bagi-bagi jebar kalian hidup menetapkan.
Oh ya, ujang. Kumaha buat Wilujeng wengi, wilujeng patebung lawung, patepang wajah paamprok jong. Mohon sareng urang sadayanya cu. Ti rombongan mana teh itu cu? Bani Sunarya teh. Bani Sunarya ucu nyuhunkeun keprok. Keprok Alhamdulillah rabbil alamin ya Pak. ih ya. Anu biasa na urang teh tara riung ngumpulung kieu leutu jarak jarak Nya Arang langka. ku ayeuna ieu hari wayang nasional teh biasa anu jauh cunuk nu anggap datangnya. nya Mudah-mudahan sih jadi silaturahmi ke urang Sunarya. Amin. Atuh umumna ke urang Sunarya urang ieu anu sarumping di mana teh meni di suklak siklupna nya Pak. Sajawa Barat mah Sajawa Barat mah sumping leutu. Alhamdulillah dereng-derengan pamirsa wayang golek sadunya ngaleut. aya ge ti PKSWG Dipakai SWG sumping. Bala Putra. Nya Bola Putra aya di Bala Putra sumping. Di Tasikmalaya aya. aya Rapi tuh. Di Rapi aya alhamdulillah luar biasa leutu. Di Samanukan aya. Aya di Pedukan. Bala seniman senimati itu begal ka bandar. Weh, pecinta Giri Harja. geus otak poe yang curang teh kaya kieu mi hari wayang nasional. Syukur. Anu salaresna mah ieu teh hari wayang sedunia. Mohon. Di Indonesia aya rupa-rupa wayang anu jadi seni tradisi ngabudaya di negara urang negara Nusantara khusus. Di antawisna wayang golek anu keur dicekel urang sadaya. Wayang kulit ucuk. Wayang beber. Wayang gedog. Wayang uung atau wayang orang ucuk. Ieu teh mangrupakeun kabengharan negara urang, negara Indonesia ucuk. Nya alhamdulillah Pak tekan ongko urang teh nganuhunkeun ka ais pangampi di Kabupaten Bandung. Leres. Pangaresana Bapak Bupati, pangaresana Bapak Haji Dadang M. Nasir. Anu biasa ngalungguhan di patempatan. Ya suping. Obat kosanana suping. Kosanana suping. Atau tekan tuh di pangaresana Bapak Dadang Supriyatna. Bapak Dadang Supriyatna. Nya Bapak anggota DPR RI Provinsi Jawa Barat teh. Aduh, Bapak urang Sunarya. Aya di payung di teh. ya di payung. Tepuk tangan kanggo apresiasi. Syukur. Masarulun paheun dari Bapak anggota DPRD Jawa Barat. Jawa Barat usul. Gerger doanya. Tuh orang Sunarya. Sugar we kasentuh ucu. Nyawer ka urang cinta ngeluar ge sawereun teh 17 dalang ucu. Iya. Wah, di amplop patah. Sahaya Kang Iman Iman PKS PKSWG. Alhamdulillah. Jadi Allahu Alhamdulillah. Itu Haji yang dulu soalnya Haji. Iya, rencak kasawer. Eta haji dawa jadi tadi haji. Eta eueuh nu sakerin reueun angke di haji. Dibayar yang sawet. Ulang bilang wayang golek kan ada di rumah. Wah, tuh itu. Wow, belum teun. Allahu Akbar. Aduh, baik tiup itu kan. Pakai Pak. Beda aing nyepang wayang naon-naon ge di sawe we anger. Tapi apa duit itu mah arah taknya nih. Dewek dulu saratah kene ge loba. Nuhun ieu teh saha di rumah teh? Bapak Dadang Supriyatna. Bapak Dadang. Mugia didoakeun kua sing apanyang apunjung panjang yuswa. Punyung rezeki. Amin. Sing janten insan anu salamet di dunia dugi ka akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ya, ya. Ya lagi di wah naon ye. Itu dalam wayang kulit naon? Dina dalam wayang itu keluar itu.
kudu walan ras ya. Ayo mana teh ka bapak ka dalang geus sini. Ka bapak aja dalang nang gede. Cu, karunya wayang kulit tuh cu. Wayang kulit mah tina nyawer mereka hese kalangan kulayar. Kulayar tukar-tukar ka kudu moncol. Rugi mah jadi wong dalang wayang. Wah, ngacun. Pupuh urang oge, Bapak Gubernur. Ini nyeret sebelum. Ieu tukang nuhun ieu teh pangarsawan ari nuhun. Bos dadan, Bos dadan nuhun. oh timnya Ti obos dadan Sunandar Sunarya. nya kurang Sunarya. Dengan Waecep. Nuhun. Jajang Allah gubernur Waecep. Waecep. Ada segala mah galak kan. Dia tidak ada duit geus asak euy. Geus beureum euy. Asak euy. Nyawer ayeuna mah make Haji Sacung sawat sih. Pak Haji Cacung aya. Haji Sacung sih kan. Aya gareng si Raja Bos Mas. Bako teteh. Ah, nyut ah. Bos Dodi aya bos Dodi. Bos Dodi, bos dia. Bos Agung, Bos Agung. Bos Agung JS. Bos Agung DNS. Riki. Kalacuan es. Kalajang. Kalacuan. Bos Putra Aluminium aya. Sahat hiji-hiji sekalieur. Bos Agung tuh, Bos Agung. Wah, Ulah. Abi bakal Mas Yuni teh. Mas Yuni. Mas Yuni. Iya naon Mas Yuni. Mas Yuni. Mana tuh Mas Yuni? Mas Yuni. Ibu sepuh Mas Yuni, Ibu Mas Yuni. Aku mah di Jawa. Jadi, Ulah sakit Jawa, jadi Yunong. Ya, sing siapa makanya beli modalnya botol. Mas Yuni. Ibu Mas Yuni. Iki apa iki? Iki. si Jure siap. Ngomong monyet ke siap. Apa monyet? Saya udah di paper segitu. Ampun. Tunggu nih, hujan. Bos Agung JS pada nyawe. Eleh ikut. Kapayun bos. Geuning aya seueur keneh nu pada nyalawer nu kepala ini siapa? Kapayun. Hawae teh Pak Bos Agung saurna aya. Bos Agung JS. Penjaga layangan di sawer. Mana betul kaci sih datang ke wayang. Biasa Ada jaga wayang nih, Bang. Bos Agung. Bos Ajis pada nyawe cenah. Tadi teh saha cuy. nganuhunkeun wah. Saha teh? Pupuh urang Bapak Gubernur oge manco dina hadas TV. Bapak aya mancu. Bapak. Bapak Jokowi kami. Bapak Iwan Kamil. Oh, Alhamdulillah. Bapak Jokowi jeung presiden. Nganuhunkeun wah kami Sparbur. Di Sparbur ujung mohon bisa. Cik di Sigareng saha wae sama tuh gareng. CFN. siapa? Bukan garean. Bos Agung. Pas ngomong enggak gandengan. Bos Dadang. Bos Dadang. Cik itu dosa. Ibu Hajar neng wayang pade wayang. Neng wayang ujung. Oh, ada belanja kurang Sunarya, kolot kurang Sunarya. Ya, ngaturkeun nuhun ieu kasadayana. Nyaeta kolot kurang Sunarya. Jawit pan Giri Harja teh garuk tanggungan kene sesepuhnya. Apa ide? Abah ide di Giri Harja 5 atuh tegantun. Di Giri Harja 6 Abah Agus kurang sepakat. Tegantun atunya di Putra Giri Harja 3 atuh pangarsa Pak Haji Dadan Sunandar pada teh kurang Sunarya. Pak Haji Dede anu ngiring nyekenarion, nyekenarion. Wayang ieu aya acara rampak dalam Bani Sunarya teh. Laras, mangane gigi ti PGH 5. Anu niki Ngiring ngau, ngiring ngaup ngiring jamu ke Lampungnya. Nuhun pisan. Da wala sugar si lain mana ngeup da bae tadi ngomong wae siapa? Oh, naik orang mah ngomong aja. Tak ada bro. Sama geus lain bisa aya omong geudeun we kayaknya. Siapa udak-udak punya? Kayak dewek ada mana udak-udak. Nah, Bebas, jawab-jawab dewek. ini unek-unek. Oh, bebas lah itu kamu. Bebas udah kira saletik ya. Nah, Kayak mana rupanya wala kain saletik. Ada aya.
motor Bhatara Bandung Trail Adventure. Wah, Tangan. saya kata mah. Barudak Bhatara. Bhatara Bandung Trail Adventure. Ya, Bhatara. Kakukur eta teh pembinaan teh kun bapak apa Asep. Leres. Latihan Bhatara Bandung Trail Adventure. Jadi, Ya warga-warga Bhatara atawa anu beuki ulin ka gunung, montong ngaruntah di gunung. Sahabat di gunung mah eueuh dinas kebersihan. Oke, anu beuki ulin ka gunung, lamun mawa minuman plastik wadahna balik di ka imah bawa. Sabab lebih ka ayeuna aing can ngadenge bakong kaduruk runtah. Kami. Jangan menyampah. Iya. Runtah di mana-mana. Nubijen runtah LKR. Runtah di mana-mana. Nubijen runtah di jalanan. Segitu. Ayo mali tengah udah nyawer percuma. Woi, pacarnya aduh, mohon Gusti, ngaku. Woi, bapak euy, tinggal itu. Bapak kira halaman. Dia teh tinggal 2 juta sia. Hiji mah 100.000 Nuhun Bos Dodi, Bos Dodi. Pak RT 15, satu non Pak RW 15. Ya teh bantuan RW sadaya oge. Aduh, iya. Urang kudu reusnya. Kumaha reus naon? 14 Februari sepakat kabeh bahwa tanggal eta hari Valentine. Heeh. Padahal eueuh deklarasi 14 Februari hari Valentine. Nah, hari wayang 7 November nepi ka aweun nya. Eueuh nu mangire. Kumaha usaha para seniman Setiawati tanggal 7 November kudu tanggal merah. Setuju? Setuju. Saya mengingatkan bahwasannya tanggal 7 November itu adalah hari wayang se-Indonesia. Ya, hari libur. Iya, betul. Tangan kamu gareng. Siap. Oh, ini nyawer deui. Lain diulang kieu cu, ngapa ari ngalestarikeun seni tradisi teh. Ari urang mah dalang, sinen, nayaga, kasuk tukang kendang, tukang rebab, tukang gaman, sagarupa dalang. Kabeh eta teh lain ngalestarikeun deui. Geus lain ngalestarikeun tapi jadi mata pencaharian. Nah, cara kumaha realisasi melestarikan budaya teh buat nih HP ke generasi ngora ke generasi kolot bermustra terus loba nu nitah ngawayang tak ayeuna generasi ngora ti mimiti umur 12 nepi ka umur budak ke geus dewasana kade di mana aya hajatan atau iper teh tangak wayang tangak jaipong tangap kesenian pencasihan kesenian di daerah tangap pusat daerah anu leres merhatikeun atau melestarikan budaya teh salaresna anda semua tepuk tangan untuk anda semua yang sangat bapak kita ada syahade anu bakanya karena budayana lintang ti bangsana berarti mata Prabu Golek kurang sadaya ini di Pak RW 15 RW 15 terima kasih Jajak Allahu khairan kasirun lahirun. Ya, wah ieu bos Dera. Pada nyawer bos Dera. pada nyawer beres kah Ari mamah biru sareng bapak biru aya itu teh nyawa Aya. ya supi barudak aprak nuhun geus ngadukung nya Hai doakeun anu nyawer teh sing salamet dunya wal akhirat. amin doakeun ku anu nyawer ayeuna sing janten presiden Israel lucu udah aman itu nya Hai doakeun para tidunya di dunia akhirat teh sing salametnya. Amin. dan itu bang alhamdulillah luar biasa Dewek ke ulah deui kameran ieu. Cepot aja. dua teh teh Aya 2 itu. kudu ngalah hiji beuneuh Cepot kemari teh. Da biasana di sawer mah cepot, mata aing biji cepot. ini teu Ieu tah di AA Oko. Bos Owa. Ketua Bhatara Bandung Red Adventure angkatan 8. Aduh. Apa mereka itu?
bisa biji di mana lagi? Aing nggak bisa biji Sabda. Menunya kayak gini. Ada jadi cepot kemari, Cepot kemari, cepot diam sih. wah bapak selingkuh wae. biji cepet ya. Biji ada yang kau biji dia bulan dia. Kata boy aing mah ini. Iwan teh dewek geus diturutan. Cepot karo saya tuh. Lain dari Udah bawa dia. Ah itu dulu dulu yang bisa yang cepot ini bulan dia. Dewa itu kan cepot gaul, ayo aku bisa bayar dulu. Cepot gaul. Cepot gaul. Dewek cepot show. Ayo jangan tukang daun nyawer, daun nyawer. Dewek cepot show. Ini cepot gaul. Kebersihan hati. Itu cuma tadi. Ustadz Wala. Wing oke kaya. Oh, Uma kebersihan hati, ini dewek peruntukan ayam nyawer. Ngan halangan teh jika suka pan. Tepuh dewek mah euy ngadoan kieu urang ieu we urang garoan ahli nanya ahli hiburan cuk. Kayaknya Urang panggil artis ka itu. artis. Awak kayaknya. Bukan artis. Karaul kayaknya deui ya. Tah mereka nyawer mana. Pagi itu lo baik istighfar punya. Ya. Astagfirullahaladzim. Selamat malam. Perkenalkan nama saya. Siapa tuh? Saya adalah Neneng Putu. Kita mau hidup aing atau siapa? Rek, kenapa buyur nih? Nah, ini tamu segede gitu. Urang saurannya bos-bos anu seueur di dieu urang panggil we ku lagu punten abi ieu isu hujan teh kalau gondol isu ya tawisna bos anu parantos kaum ka dieu bos Dera bos Agung bos Dadan bare endah Bos Oko. bos Oko ya bos cek pohon sareng sadaya itu teh Di bos Dera kah? kan dik Di bos Dera kah? aya nyawer sigane Ayah. sepuluh abi atau haji apo di Cikoneng nuhun pisan Pak Haji Apo Kalau kurang sanarea atuh teh. penjajah sarat-sarat Kang dik pensiunnya Iya. Ini biji-biji. Mang Oham seniman Ada Bhatara. Happy Petra. sahaya Tisarata. Ada di penyanaan itu kaimanya. Bos Noman dari itu. Wantoba. Jangan markasi Rando. Mayawe kan harus bikin masalah mayawenya. Beda-beda pen ka dalam punya. beda-beda mika resepnya tapi lamun jelema loba mika resep teh anu mungkin kalewatnya Sunuhun. nah yang penting urang akur sadulurnya hidup bani Sunarya hidup pernah tokadu atuh Jadi sejarah itu jadi sejarah. itu sejarah hari wayangnya ngahijikeun rasa antara urang jeung urang dulur-dulur dan bani Sunaryanya di kawitan Giri Harja hiji sewasiwina ayahnya di dia ras Giri Harja 2 Giri Harja 3 sewasiwina ayah Giri Harja 4 Giri Harja 5 Putu Putra Putuna sadayananya sekali deui kamarahan ini nyuhun ke semprot heula sadayana sapada serigala Dulu urang lagi sama-sama ya supaya urang teh aya nyawer deui nya nyangakeun lagu Lain ya, minum di sana apa jadi dosa. ya cepet gaul dan cari sawe aduh surat di saya Bos Dera. ya Allah bos Dera makan sama gua api Nuhun Bos Dera. masih lagi aduh Gusti lagu celana bolong punten aduh Padahal naon kabur di sana. Nuhun bos Dera. Kaliwut Pasti hantu. kalanya sekali dia aduh isin celana bolong bareng dipanitikan Astagfirullahaladzim. bareng dipanitikan Pak Haji tong melong ya pesemari bareng pesemari Astagfirullahaladzim. Palau. kalanya Kos. Bisa dipakai orang. ya kalanya kagel Kos. kan yang ngaji isya teh astagfirullah bareng ngalewan Dasar haji munafik. Kalau lu biaya atau yang muding aja. Aiten fanatik, aiten hayang kata.
Kalau sekedapnya pemirsa yang dipanitikan di dalam abinya. Sekedap di rumah kos. Ayo panitikan di nak depan. Udah panitikan lain di bolong. Yang kedua kos sekedap. Aduh, Kang Cepot. Jawa yang ketojos. Kasih orang kahaya. Menaik memakai shortlegnya. Lain kemana karena poe ngomong presiden. Nah, Kang Cepot. Tapi ngomong. Nah, Jawa kenapa? Tak tuh ampun. Ih, Ada baru dah presiden. nah gitu. Jawa enak kumaha. Ikut Jawa yang presiden. Mata kamu apa? Iya negatif thinking atuh, pikir heula. Tahu negatif thinking. Jawa teh. Ya. Aepo. Abdi teh pingping teh ditato. Tato, tato jauh hayang. Dia teh ketojos deui. Oh jadi kata presiden. Tato. Atau hayam mulut. Perkara ieu. Kayak menjawabnya luka. Kejoran sia ih. Jawa yang nekat tato. Maksudnya kayak gitu. Golek eta. No, kulit. Iya ya yang nyawer deui ka dewek mah. Saha? Ya alhamdulillah kayak nyawa Tingali. Ka ciri teh ka bintang. Di Cimen Kid. Cacing menkit. Ya, di YouTube aya. Cimen Kid. Cimen. Heeh. Kacang wajib permen. Itu mah orang. Seniman kodor Sunda kayaknya orang lain diri deui. Nyawek normal selok. Berbaik. Dia ngobrol Berjuang gitu. Ayo kalau baru itu sampai ayo kalau urusan. Kalem. gawe kenal ke gawe. Lain kemace. Teuing pohon itu teh ngomong naon aya. Punten kasih. Itu wasarman. Punten kasih ada. Simpuri. Aku hansip di ketepatan ieu. Eta anu duit sawera, ada diamankeun lagu simpuri. Nah, udah amankeun. Punten. Mantap. Lagi simpuri bagian keamanan. Segel. Sedang Keamanan tapi nggak amankeun siapa? Ada teh kayak kuha bisa gampang euy. Naon tuh hade? Bukan aja kayak. Ya tuh sangu jeung deungeuna. Ya tuh nanya. Tuh, tinggal itu satu. karena kalau biji yang hancur lain nyawa yang kali. Oh, yang nyawa. Lah atuh nuhun aku tarbi atuh nuhun. Aku tarbi. Coba kebaluan dan kayaknya wayang mana nya. Anoman ge keluar bisa yang sawer anoman keluar. Bisa keluar dan berapa kayaknya. Bisa keluar. Arimba keluar ke Saya mau panas hati panas kelas. Sabar. Hari waktu ke Amerika ya ayo deui. Apa tadi ya kudu sabar teh sih. Sabar banyak tuh udah usah. Sabar teh di mana menang beli. Kalau hati teh baru satu tahu kok ini. Geus, kadon panare omong ge sih. Kudu sabar tahu Kata si kamu orang kan pernah ngomong pernah duit atau menang kena ai. siapa teh rek hiburan ge teh kumaha kudu teh. Hiburan. sangat banyak hiburan lah. Cobi urang aya keyboard teu? Aya keyboard kita cenah aya ngomong aya keyboard. Aya keyboard aya. Gini kayak Coba anu nyegeun lagu Tilir Komplikasi. kombinasi. Pilih kombinasi. Cobi kuncina di lamari. Kombinasi. Mangga nyengatkeun ieu lagu teh dipunput ku nu maha kawasa. Dasar cicak lain. Dan pada syarat Janten anu pada nyawen tapi isin kena disambat bae sujubi ka kadieu. Mangga suping ka dieu. Kayak artos nanti orang pasikeun ka anak anu teu mampu. Rada mampu. Sawe. Di atas Pasikeun ka anak bahasa. teu mampu. Ieu ki dalam teu mampu kanggo olahraga da berat teh awakna. Abdi ge teu mampu. Teu mampu naon? Teu mampu ngangkat doa.
Ah, digong. Aduh itu yang anjing. Kemarin juga ngomong kene. Aduh. Gitu saya. Tapi ya anu kasaka kita kaum dan sadaya anu aya di payung. Ya. Anu ngaluhan dina acara hari wayang kita. Ya, kesadayaan kita. Aduh. Cerdik lagi teh. Guru kejawer. Mana tuh ikan sumpanan ae? Sampai yang kesurupan aja. Suruh kanan jangan cek. Jangan vitamin C. Cangkeng paturan. Balikan. Cangkeng dibalitek. Iya dong saya tahu. Acang ya. Saya asal minum ya lo. Yang udah bangsa. Bisa enggak? Tukang deh. Ya ini dikelilingi para buaya darah kumpul Kurang main tukang. Pilih kiranya pamiarta wayang golek salam dunia. Pilih kiranya para putra Giri Harja dua sadayana. Ya. Cangkeng diceklak. Nyeri ya kemana lo? Ada kepenyanyi juga lo. Pilih kiranya PKSWG sadayana. Pilih kiranya ucap acuk wayang golek. Pilih kiranya barudak apraks. Pilih kiranya bos-bos sadayana disuklak disiklukna. Ayo semuanya. Ayo. Ya kita joget bersama. Buru-buru atau siapa kaya sesuai nol kan? Sanes kesono. Ayah Tadi tadi sanes bosenan. Aduh, mesti kalian coba. Bela. Nah, kan. Rupanya bawai. Iya, iya, bukan dari penting ya. Nah, si goblok. Bukan lagi dibantu, lagi kan begitu balik bonus. Ding, wow.
ribut terus. Gusti itu hayam musik gitu. Adhi kaca. Amanku. Gusti, Gusti soalnya pergi borojo, Gusti. Sholat dulu, sholat. Gitu setik nyawer ya. Sirik dah sirik. Gusti, ada pergi borojo, ada yang pergi Batu. Ada juga anak kelahirkan, tapi tegerana. Kerana mana teh? Ya, duka anak saya hilap deui. Coba. Makanya anak saha. Aing mah teu masak sia. Aduh, Gusti, aduh. Aduh aya anak ujang kamarana, anak-anakan teh lucu. Gusti, ada setutu berarti. Muasa kalian dua. Mun barang rebas putih dia, Gusti. Aduh, ieu pun anak, duka urang cek nih anak saya urang sidik-sidik. Aduh, Gusti. Nah, di sini kata mobil bukan ada. Anak siapa? Ada sok sidik-sidik anak saya. Cepot itu. Lagi si Cepot dulu. Nanti kasih tahu orang ini. Aku buat kayaknya. Aku pernah sembrono. Astagfirullahaladzim. Tinggal kubun apa itu? Udah petot tiga nama tahan. Tanggung jawab nih eta. Peta pengguna. Petot, petot. Jangan diketot teh buta. Oh, Putra baju dadan ya gitu. Aduh, Epot. No. Epot kena bahasa dewasa pada pokan. Siapa cuy ah? Itu aja. Siap. Makanya. Apa sih yang di luar? Permias sanes pesonanya. Amitan sanes pesonanya. Berarti payunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pakai juga undur-undur gitu, ampun. Ada ucing di mana tuh? Ucing bilang itu ucing. Ampun. Keluar gue unek-unek cuy. Untuk dibayar. Ya, kayaknya kalau Bebas enak masuk. Tadi mah ya ugeran. Ngalangar tetekon nek kan tina waktu ini mah. Siapa kalau bapak bola bisa dulu. Tobat. Iya, halah si Bhatara paling dipaling. Meraja lususmu, sapa jenengmu? Meraja nonton bohong, tobat. Urusik nolong. Ulu-ulu lah sampai yang kena dosa nih. Mana sih teh? Cuk. Ayo sama. Ayo urang ulah cicingan, urang gabung jeung bangsa monyet euy. Urang kadung karang batu, urang ratakeun, urang tatak supaya jadi cukang. Keur mentas ka negara-negara kacuk urang buatkeun eksekusi. Siapa? Ayo. Ayo. Ayo.
Raden Anoman berbangsana Sunda. Parantos tatang-tatang pangheulana ngadungkaran batu-batu di gunung-gunung anu kararagan. Rageuna salirana awatek Aji Triwikrama. Anoman berbangsana Sunda gunung ngadungkaran gunung-gunung batu kaya nyai. Pasti boten kena dipungkir karena boten kena disiolar. Bapak saya kalau tumiba kajian telang dina waktu sarita. Sosanaos Anoman kadicaya nalinuhun. Namun Bapak saya kalau tumiba dina waktu sarita. Batu anu dicepengan Raden Anoman nagiwar lagragayana. Hampir pisan kena Raden Agana nanging hareret kucur soca Raden Agana anu temah Raden Agana tiasa ngagiwar loncat tebihan karaya teman awas foto
Tapi sambil saya pikir-pikir kugaula. Wah, deui nu bisa ngangkat batu sagede kieu lintang tu si Putu. Saha? Kulit nyamperkeun maklumna. Kulit kisih sawae. Ieu anu man datang sapisan. Belum nih. Silakan lu ya saya bahaya saya dari ini tuh belum ada jaga deh amang selalu berbatu biru ada hutang bukan berbatu biru mana tadi aja Iwan waktu ada di bangku akang Iwan leut kakek sama sama akang ngomong tri haja kapan kesini kata lagi aing cicing diharap ke teman batu wah bisa anjir boga rasa corek kagak gaula boga hati corek kagak gaula sieun ka saya sieun teu kapangkade ke Gusti Rama tenang mulu aja lu kasih sok cicing bisa kisih wae dosa yang dolor sia Akang akan ngomong tadi akang tadi haja. Lain hayang ka alam lain hayang ka puji. Salah tak pembahasan. Ngomong. Jangan kau yang surat ke kau bangun. Panas. Kalau yakin anjing siap kasih itu kau lalu. Siap tetap pakai di kursi Rama. Udah berbatok ngomong siap kerja di duta. Bahasa teh aboke nabi beta tadi ulful eta tulang ada nyerita. Geus kembalian. Kembalian. Anjeun kembalian kalau keur batu api dina kalai. Apa tadi sakal oke tri haja. Tri haja kumaha tri haja? Ya arwan geus tolong baca cerita ya. Ayeuna luntur dulu ras balik leuwih paksa kali timbul musuh cerewet. Bisa ya coba banyak lo. aku tukang meja merasa itu mau teh. Golek siap. Ada. Dan isin kuku si Rama. Ini dulu rejek akang teh. Tunggu basorita lo. Bisa aja dikibarkan di bawahan itu aing ngarasa tegeuna. Upamase aing boga rasa Tegi rasa, tegilah kakak coba sini. Tuh sakadi kau bukan dia gitu. Akal masa ia kesalahan dia kan. Kapura kali. Ikut. Saya rasa ini kenal sekali ini. Luntur dulu ras balaya dari pacak kaki. Coba singkirnya kau lalu. Asa kabelarna atui pembacaan ini. Nista wajah utama. Kebenang dileleuya. Mabawa kana silsilah kana kadulna. Berhidup. Ye lamun ningan. Nista mau jalan. Gandeng depresi. Lain tidurun geus diramakeun ka sia. Dan lamun kamusuh
Mespea ku heula. Untuk aja nyapirakeun ka kecil kae lah. Nyapirakeun ka wasenai. Coba baju hadapan baju. Amannya pas saya betul. Bisa bisa. Tanding betul. Baik. Bina aku sangka siap. Di putaran baik. Mana tandingan baik. Ya. Kami sabun batur, kami sabun.